parah nih. Monyet. Hah? Sekali bos. Balik sih teh, mobilan motor teh. Mau saya jemput monyet kain. Lah cek aing ge mau motor teh sing bener kan. Saya jemput monyet kain ge. Lu balik mobilan sama take. Cek aing naon teh tadi ge. Siapa kalau tuh kudu monyet sih teh sesama pengendara jalan mah. Kau terus cari segala sih teh. Bejaan tuh babaturan eta. Oh, cek aing teh Balik ada mau di motor. akhir. Mau motor teh balik. Saya sekali-kali dia nyebut monyet. Kagak sama tuh bener mau Oh, motorna. cek aing laun-laun sia teh. Bejaan tuh. Rongsok, 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 rongsok. Rongsok, rongsok. Rongsok, rongsok. Rongsok, 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 rongsok. Rongsok, Bu, Pak, rongsok, rongsok. Rongsok, rongsok. Ayah si Isa. Rongsok, 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 rongsok. Aha, Pak Jalilan. Rongsok! Sah, mana sinarieun ket ngageroan? Nek ngajual naon ket? Boga rongsok maneh? Cih, masa anu ngagero andalin urang cup. Jih, lain maneh kumaha Isa? Pan sia hungkul di dieu ket. Masa anu ngagero anda ingat ngagero cup. Nyaho, pan ngageroan ket cenah rongsok cenah tadi teh. Di ditu meureun tuh. Di ditu kumaha soranna ge ti dieu ket. Ih, nyaho aing mah teu ngageroan. Goblok teh sia makal ka ngahurian ka aing ket, aing teh keur usaha ket. Masa anu ngageroan aing mah. Dulu itu juga mereka dulu tuh. Kok ayo rayan lah. Cop! Cop! Hah? Ji, kamu sih bisa ngajak duit ka aing. Nah, naon sih Sal? Goblok kalau ngajak duit ka aing. Cih, masa anu ngomong kitu ket. Aing mah teu ngomong kitu. Huksa deui goblok, pan sia nu di dieu na ge. Cih, bet nyawa teuing nah sing sorangan kira lain aing nu ngomong Ah, ge. gandeng saha deui atuh pan nu di dieu na ge maneh. Sia kunyuk. Oh, sia nu ngahurian aing teh goblok. Ampura! Hampura-hampura. Tuman sia burik letik-letik aing teh keur usaha ket. Ya, cek aing gelin aing ket. Aing mah teu apal ket, juga aing teh sia nu ngahurian aing teh. Sia goblok nu ngahurian aing teh. Awas ya ket sakali-kali deui. Bener Cup, aing mal gitu-gitu deui Cup, janji. Bener sia ket. Bener Cup, janji Cup. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Kalau saya mengulanginya lagi, saya berjanji lagi. Hah? Jadi aing lepaskeun. Cil. Ya. Aing ka ditu meuli hayam maneh meuli lauk kadinya teh metere. Sabaraha? Kabeh we ta. Oke. Sok. Metere. Sedia ikan super segar TB Tasya Mandiri. Wah, lu sih kan ayo. Beb, beli ikannya dong. Apa? Ini beli ikan. Apa? Kamu nyuruh aku beli ikan? Ya, Aku mah emang mau beli ikan. bedul. Sugan aing nu dagangna. Oh ya udah tuh sok beli aja. Wah, makasih ya. Kamu baik banget. Aduh, aing kumaha ya si Isal. Duitna kalah ku awe ieu di. Sugan aing nu dagangna. Ya tuh sok. Bye bye. Lu nasi acel teh ulah wae euy lila-lila teuing. Lila-lila teuing Cil. Oh, dia ngantri meulina. Nah, ieu seeutik pisan aja. Eta geus 100 ribuan. Terusnya aing hayang kira. Cil. Nah naon ieu ket? Hah? Anjing cilaka ieu mah. Nah naon ieu sia kunyuk? Pan aing teh meuli ka lauk na sia meuli naon eta? Eta lauk. Lauk naon? Lauk sapu-sapu. Aya kira-kirana ya lamun didagorkeun kana hulu sia. Ngeunaheun mah. Aduh, ulah sang. Ampura. Aing cari tanah panjang. Hipnotis aing ku awewe. Ka hipnotis. Heeh. Nah, ka hipnotis kumaha Jadi ket? ka olo we. Jadi kitu tah. Kitu kumaha ket? Aing teh panggil jeung awewe di ditu teh. Nepak aing teh. Aing jadi ngepleng segala tuh. Aing HP di ka bawa, cincin eueuh di penta. Eta lauk jadi kitu. Jadi aing teh lupa diri. Lupa. Heeh, ya aing ngising ya. Heuh sok atuh. Sia aya wae ket teh. Aman aing. Mah we cara nama. Tal.
Mang Jack pangniangankeun travel eukeun umroh, tapi travelna anu bener-bener sal anu geus aya perizinanna. Ulah anu travel nu abal-abal, entong siga nu geus diberangkatkeun nepi ka bandara baralik deui teu diinditkeun. Tah, lamun maneh bisa mangneangkeun travel anu bener-bener puguh tanggung jawab surat perizinanna puguh. Kumang Jack ke maneh diburuhan 1 juta. 1 juta. 1 juta komisi keur maneh. Bener. Aing rek ibadah umroh. Heeh. Jug jangan. Aslina 1 juta. Aslina 1 juta. Heuh, gua aing pangneangankeun. Cash gonjreng ku aing. Siap. Burunya. Heeh. Enak ge meunang. Jug. Cel. Nah, keur naon maneh di dieu? Keur ngomong motor king tuh. Itu. Heeh. Nah, bener Acil itu motorna. Nya heueuh atuh. Teu percaya maneh. Aku kumaha maneh mawana ke? Gagahnya. Teu percaya aing. Nah, isi mau anak kumaha ke itu motor jangkung kitu. Sia teu neuleuh, pan ya aing make jajadog tah. Anjing. Ya, Cil. Aya bisnis Bisnis naon? neangan ieu euy. Ragi umroh geuning, umroh. Umroh? Heeh. Travel umroh. Aya eta mah tenang. Tapi aya duitan we ieu bisnisna. Aya puguh ieu. Rada lumayan ya duitna ya. Hayu jeung aing king, ku aing diantir. Ayo atuh. Ayo. Tapi kela tong main hayu wae. Aing buruhna heula ieu. Sia mah acan ge acan geus mentah buru. Sok geuat eta mah dijamin aman. Tanggung jawab tapi eta teh. Tanggung jawab mana nepi ka diturunkeun di jalan. Oh iya atuh ya. Tah. Siap atuh ya. Buru Ayo itu motor kumaha nya cenah geus. Enggeus engke. Bae lah. Gimana Cil itu? Tah yeuh king Rejapa PT Regata Jaya Pagansa. Oh iya. Jalan di Pati Ukur. Oh, di Banjarnya. Heuh. Banjar Kolot, Kota Banjar. Tah, Mana tuh ya pendaftaranna? Kajero ka dieu daftarna. Di dieu bener. Heuh king. Ah, Assalamualaikum. Alhamdulillah, Pak. Apunten ieu teh laras kitu mun bade daftar umroh teh ka dieu. Mohon laras A. Oh. Jadi kieu A. Mohon mangga A. Ieu teh abdi teh gaduh dulurnya. Hoyongan umroh cenah tapi hoyong kanu bertanggung jawab gitu nu laras nu bener-bener. Manawi ieu tos berizin. Mohon alaras, alhamdulillah panginten di PT Regata Jaya Paganza di Reja Fatur, parantos ber-PPIU dan terdaftar di Kementerian Agama. Oh, bener Cil di dieu cenah. Aman jadi mah. Ukeun brosurna we meurna. Mangga biasa dibantu. Oh, iya nya. Kayak atunya pamri cios abi ka dieu deui sareng wargina. Oh mohon mangga wilujeng satu-satu di jalan. Mohon atunya hatur nuhun pisan. Ayo A. Assalamualaikum. Aduh, mana lila sa aya? Aya Mang Jack. Ieu mah geus berizin cenah. Tah, Oh, di di Reja. Reja Pak. Tour and travel di jalan di Pati Ukur 120 Kota Banjar. Banjar? Kok di Banjar? Deket atuh di Banjar mah. Dia tuh Ciamis mah. Tuh, hargana ge variasi tuh aya 3. Aya anu wah eksklusif ieu mah istimewa pasti. Anu 37.500 mah. Jadi Heeh. kumaha tuh? Ieu Komisina. nya oh atuh pan ieu geus aya. Ya, nuhun soal komisi mah. Engke lamun Mang Jack nah erek indit. Oh, hari inditna iraha kitu Mang Jack? Ya, indit mah. Teuing ira kana 5 tahunan deui beureun sal. Wah, edan 5 tahun deui. Hah, nakunaon gitu? Cih. Kana saing geus mere ka si Acil. Hah? Pan ieu teh hayang apal ieu teh nanyakeun ka si Acil. Ya salah maneh atuh. Aing naik indit nage 5 tahun deui engke. Boga duit nage engke sa teh ek umroh 5 tahun deui. Geus cicing ieu maksudna disimpen ku aing ek daftar ka Reja Fatur and Travel. Maneh geus punang komisi. Maneh mangke 5 tahun deui sa. Wayahna aing indit nage 5 tahun Kumaha deui. jadi aing nu tekor atuh ieu teh? Hah? Bayar heula ayeuna aing mah teh yang apal. Indit nage aing 5 tahun deui geus ieu ku aing brosurna. Atuh ieu aing kumaha nasibna? Ya tuh, itu mah dari tahu. Kadiekeun, Acil. Urusanku. Kadiekeun. Ah balik aing ah. Nah, balik kumaha ken? Nun. Jack. Kumaha ieu?
Kumaha engke 5 tahun deui sia teh. Gini kira-kira bija wawasan kebalik. Ah, Salah aing di mana?